Ya, daripada anak gulang-guling kakaler kakidul tepuguh tujuan paling lumpatna ka HP budak letik ngome HP parawan pamuda nini itu kira-kira dan ini boga Facebook. Hei kudu sadar hei buuk geus kosoun masih kene bae selfie dipoto jadi DPWA gambarna diedit beungeutna karijut jadi cager beungeutna dekok jadi cager sadar lain wayah ngadangdanan beungeut ngadangdanan hate supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Iman ini ya Allah geus dipaket aya naon bae dipoto seseuheun dipoto kumbaheun dipoto salaki keres ngaringkuk di tukangna emeong dipoto tulisanna gitu saudara kembar kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tukang son volumena naik. Segenap aparat pemerintah, para panitia penyelenggara, rekan-rekan, para santri, bil khusus istimewa para alimil ulama, para kiai, para asatidz. Semoga guru-guru kita senantiasa dilindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim hadroh, ibu-ibu, kurang pasir dage, mudah-mudahan ya ku berkah ngaji kurang dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rezeki jeung ibadah, dibere anak-anak urang darek ibadah, dibere akhir hayat urang husnul khotimah. Urang ngajina lalaunan bae makana ulah anu ributnya. Ulah gandeng kasetnya. Ceng sing rapi. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah Isra jeung Mi'raj teh diparentah ku Allah. Diberangkatkeun ku Gusti Allah. Maka naon bae ge lamun kahayang Allah gampang. Geus urang oge rek naon bae kudu menta pendapat ka jelema-jelema anu deukeut ka Allah. Urang oge kudu berupaya ngalakonan 2 rakaat salat nu dingaranan salat istikharah. Salat naon? Nu bedas salat naon? Kurang bedas salat naon? Naon dia? Alhamdulillah saya mati lu kue mau. Boleh jadi cak urang bagus, cak Allah henteu. Lalaki nempo awewe, masya Allah cantiknya luar biasa bagaikan si Andin.
hei hei kula ge nyaho cak dewek hadena si Andin teh jadi cerai jeung si Al ting batin tukang sinetron kabeh cek urang ieu awewe teh geulis ieu budak awewe teh bager ieu budak awewe teh cek urang tidak ada satu kekurangan tapi tetap istikharah meminta kepada Allah petunjuk lamun cek Allah diisyarahan teu bagus lain berarti tabudak jore ngan nisbah mun masang ngahiji jeung urang bisi teu bagus maka urang minta pendapat petunjuk langsung ka Gusti. Kadang-kadang gelis banget na horeng jore hatena aya banget na biasa bae gelis hatena nu parah hate jore banget rajin betul yang Anda katakan musibah geus mah hatena jore beungeutna rajin laju adatna deui alabatan jelema teu sadar kasalaki nyebut lagi ke anakna nanyakeun ka mana tangkorak abasia rumah tangga awet rajet awalna cak urang ieu teh pas cak urang ieu teh cocok horeng cak Allah lain eta maka minta petunjuk kepada Allah bagaimana menurut Allah Rasulullah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lain kahayang sorangan tapi kahayang Gusti diberangkatkeun lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti Makkah Palestina pulang pergi 2 bulan istirahat 15 hari 2 bulan 15 poe jauh cak adat moal mungkin ai cak nu bogana berangkat Makkah deket ka Palestina sabab Makkah boga Allah Palestina boga Allah Kanjeng Rasul Allah diparentah ku Gusti Allah urang ge umatna sing nurut kana parentah Gusti sing sieun ka Allah ulah sieun ka corona betul urang makhluk Allah corona makhluk sakabehna boga pasrahkeun ka Gusti hei kadenge teh ibu-ibu jelas teh lamun kuari aya jelema ai masker dipake ai androk pendek ayo mana jelema mana Ari sumut ditutupan sieun corona tapi sayangna diemeng-emeng awas ku Allah titah nutup aurat lamun teu ditutupan aurat bakal diazab kunaon ka azab Allah teu sieun tapi ka virus sieun ieu kudu dilempengkeun akidahna selain Allah ngaranna makhluk moal bisa mere manfaat makhluk moal bisa mere madarat jeung manfaat mati Gusti sehat nang Allah gering nang Allah hakikat nama urang kabehan keur diuji ku Allah sejauh mana iman urang ka Gusti lanjut launan bae ngaji ya ceng eta ulang ngacung-ngacung awi we ceng ceng eta ini mengaji tentang ngalah jambus ya ceng ceng lagandengnya awas sebab urang mah lain dek rame-rame endek ngaji supaya aya bekal ibadah ka Gusti Bo hei kadenge pan cenah kitu apan urang ditugaskeun ku Allah tita ibadah ulah disangka urang hirup di dunia heureureuyan uulinan kumacak aing bae suku-suku aing mata-mata aing leungeun-leungeun aing kumaha cak atuh pan urang nang Allah kudu kumaha cak Gusti Allah awewe cak Allah pakai jilbab nurut atau ke Allah tutupan aurat pasti salamet
jauhan narkoba pemuda, ulah diicip-icip eta nu dingaranan sramadol, ulah diicip-icip eta nu dingaranan ciu, ulah diicip-icip eta nu dingaranan samponya, bulonya, topi miring, tudung cetok. Eta teh anu nyin mabok ngarusak kana saraf ku Allah diharamkeun, maka kena had dina hudud. Lamun jelema nginum minuman keras maka wajib ditajir 40 dicambuk. Efek daripada minuman keras ulah-ulah jelema itu boga pendidikan kerbeting polisi maehan jelema sampai katiluan lantaran mabok. Bingung kurang polisi nage nya maboknya maehan. Bo lamun jelema maehan jelema nu dipaehana jelema Islam maka nu maehan wajib dipaehan deui kisos ngaranna. Lamun cak ahli warisna ngomong kieu teh naon teu kudu dipaehan deui, tapi diat mah tetap wajib dibayar. Satu nyawa dalam hukum Islam wajib diat 100 ekor unta, 30 unta hiqah, 30 unta jazaah, dan 40 unta khalifah. Unta anu keur-keureuneuna hiji nyawa 100 ekor unta, 2 nyawa 200, 3 nyawa 300. Eta nu nembak lamun di dunia teu diselesaikan berdasarkan hukum Allah, tinggal di akhirat manehna bertanggung. Pemuda-pemuda ulah nyoba-nyoba narkoba. Ibu-ibu anak dikontrol bu, pasantren ke sakola kuari kos dia daring, nu sakola mana? Mungkin tahun hareup naik kelas nu make androk beureum jeung baju putih mana? Ieu sakolahan geus 1 tahun kararosong di jero kunti ke jeung genderuwo wayah. Nu pasti-pasti bae pasantrenkeun elmuna pasti jeung ibadah ka Allah. Ceneng ke lamun asup sakola lain carita, nu penting si kakosongan ayeuna ye daripada anak gulang-guling kakaler kakidul tepuguh tujuan paling lompatna ka HP. Budak ketik ngome HP parawan pamuda nini teu kira-kira eta nini boga Facebook. Heuy kudu sadar heuy buuk geus kosoun. Masih kene bae selfie dipoto jadi DPWA, gambarna diedit, beungeutna karijut jadi cager, beungeutna dekok jadi cager. Sadar lain wayah ngadangdanan beungeut, ngadangdanan hate supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Ieu mah nini ya Allah geus dipaket. Aya naon bae dipoto, seseuheun dipoto, kumbaheun dipoto, salaki keur hees ngaringkuk di tukangna aya meong dipoto. Tulisanna kitu saudara kembar kayaknya. Ieu kuari ya. Kita rindu dengan penampakan seorang wanita duduk di sejadah make mukena nyekel dalail maca selawat. Eueuh kuari eueuh. Keur salat kene geus hate ngageretek bae nungguan lazada can datang. Bener tak? Di imah urang nu diundang lain malaikat, mun maca sholawat ngondang malaikat, mun maca sholawat ngondang rahmat. Ai maca lazada ngondang kurir. Isuk-isuk paket. Barang dibuka sapira sendok. Bener gak? Akur gak? Hei marah sama ceng esi anak tunduk naon ceng. Diuke ceng ceng. Sawah ya. Awas ceng ngising ge ceng.
Tuh, ibu-ibu, bu, undang malaikat maca naon sholawat. Urang bebersih awak ngalaudu menghadap kiblat. Mun bisa ibu-ibu make mukena kene kan putih-putih. Mukena teh geus ulah sok nu warna-warni. Komo kuari aya mukena gambar Mickey Mouse. Ieu salat tanda TK. Aya mukena gambar Doraemon. Aya mukena gambar kembang. Geus nu putih, mukena pake bapak-bapak maca sholawat ngundang malaikat, samping putih, baju putih, peci putih, serba putih, ngan luhurna teu kudu dicungcungkeun. Awak sengitan mun aya buhur beulem buhur menghadap kiblat urang hadarat heula ka Kangjeng Rasul, kemudian isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa bismillah langsung maca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu der maca sholawat. Nu mana sholawatna? Mana bae nang ijazah ti guru kudu aya sanad nyambung ka guru. Guru menang ti guruna deui, guruna menang ti guruna deui, guruna menang ti guruna deui, nyambung ka ditu ka tabiin, tabiin menang ti ka ti sahabat, sahabat menang ti Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul langsung ti Jibril, Jibril langsung ti Rabbul Jalil Allah Subhanahu. Laju osok. Hei ibu-ibu osok. Malam Jumat maca sholawat osok. Ulah pohok Jumat hareup mulayan insya laju ta sholawat ngadoa. Ayo barang doana. Allahumma ij'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'athul maqaman mahmuda alladhi yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna birahmatika ya arhamar. Laju apal doa eta apa ente gerak nyiaran ka kiai di dieu. Coba pangtuliskeun doa terpenting, coba pangtuliskeun doa mantas maca sholawat supaya ngaji urang aya buahan insya ceng neng ceng. Terus naon deui cenah ibu-ibu poe Jumat euy marhaba. Laju naon deui poe Jumat malam Jumat maca Yasin. Laju naon deui nu dibaca poe Jumat surat Kahfi. Saha nu maca surat Kahfi di poe Jumat eta cahaya surat Kahfi bakal ngalilingan awak jelema nu maca surat Kahfi jeung eta nu maca Kahfi di poe Jumat eta datang ka Jumat hareup bakal diraksa dirina ku Gusti Allah. Laju osok sholawat tilok Yasin Kahfi laju naon osok. Ibu-ibu heuy beres maca Yasin poe Jumat wa ilaihi turja'un la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على cabang teh nandakeun tilok di Ibu Dali panjang teh cenah kahfi mah sampai ke akhir kana ahada. Ibu-ibu poe Jumat minimal 10 ayat di awal surat Kahfi datang karosada ulah ditinggalkeun vaksin buatan Cina urang ulah tatagenan ka vaksin lamun hayang bebas tina virus hayang bebas tina wabah hayang bebas tina penyakit kudu yakin ke Allah ku Allah dibere vaksina baca surat Kahfi. Pemuda Bang santri baca surat insya adawa akhir surat Kahfi rek sare kuari loba penyakit kuari loba wabah kuari loba virus cenah ayatna manggeus puntayang ka Allah andaikan urang kudu gering atuh nang Allah tarima jelema nu iman ku Allah dibere naon bae Dek sare maca diantarana akhir surat Kahfi innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Apal osok tilok tilok kumaha ibu naon atuh nu kurang dijadikeun tatagenan lamun lain ayat Allah. Neng parawan ulah selfie bae lamun geus selfie kieu tah lamun kieu berarti daek dicandung aya deui nu kieu tah aya deui nu kieu aya nu kieu ngelel eta kos nu setrukeun diurut eta kos itu. Ya Allah, berarti berhasil orang-orang Yahudi menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Nu kuduna dibaca kurang tadi tas asar poe Jumat teh hadirin cenah hayang jembariji, cenah hayang tenang hate, cenah hayang tumanina hirup, tapi orang poho ka Allah hanya sekedar profesional kerja, sekedar kita ingin punya kekayaan, punya kemewahan, tapi poho ka Allah horeng Allah nu mere tenang walaupun tanpa kaya, Allah mere senang walaupun tanpa mewah. Allah ngasupkeun ka senang, ka tenang, ka hate jalma mukmin
walaupun ta jelema teu beunghar bakal dibere senang ku Allah lamun eta jelema daek muntang jeung muntayang ka Gusti Jumat hareup mulayan maca surat leuk da moal lamun dibaca berarti Jumat hareup mulayan maca kahfi ieu ngaji aya hasilan alhamdulillah engke sering elingannya ieu poe Jumat ye Haji Budoli teh ngomong maca surat kahfi hadena siang elingan ka aing lajunduk moal ieu poe Jumat ye maca sholawat laju tas Jumat tas asar poe Jumat atuh surat-surat pendek Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan piraku jelema mukmin teu tenang hate ku ayat-ayat anu indah begitu luar biasa Allah nurunkeun Al-Qur'an Ar-Rahman nun 'allamal khalaqal 'allamahul asy-syamsu wal qamaru bihusn wan najmu wasy-syajaru was-samaa'a rafa'aha wa wada'al eta ku indah hate tergugah resep bunga nikmat tidak ada bandinganana ya Allah beres Ar-Rahman fasabbih bismi rabbikal azim la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha khafidatur idza rajjatil ardu wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an wa kuntum azwajan piraku jelema mukmin teu seueuh hatena ku indahna Quran urang mah sok poho sih maca Quran di riungan doang maca Quran di tahlilan doang maca Quran di pengajian doang imah bacaan Al-Qur'an cahaya bakal pinuh tenang hate tentrem jiwa insya beres waqiah tambah deui ibu la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul lamun dibaca kurang ayat-ayat Al-Qur'an dibaca kurang ayat-ayat Allah nyen tenang ke hati tenang ke jiwa yakin imun tubuh naik penyakit ge lalumpatan corona ge sieun lantaran di dadana aya Allah subhanahu jelema mukmin mah teu kudu sieun ka corona nu sieuneun mah kafir nu sieuneun mah komunis nu sieuneun mah Yahudi nu sieuneun mah Nasrani jelema mukmin ulah sieun sebab urang boga la ilaha Muhammadur Gas HP-na dikurangan HP urang sok poho di tempat nu mulia masjid masih we video call urang sok poho di masjid ilu ngecas haram wih piraku cenah ka haji haram berapa kayak dicolok bol sia ku malaikat atupan listrik masjid malin jeung kepentingan pribadi kumaha jeung HP jeung umum jeung ibadah maka eta mah ulah sampe urang teh kuari poho mana tempat nu mulia urang kuari teu sadar Quran nu mulia poho seakan-akan muliaan HP bahkan kadang-kadang sok aya nu poho neudeun HP di luhur Quran aya mana gila mana ya Allah Quran mah dan di tempat nu paling luhur
ulah aya kacamata, ulah aya peci, ulah aya sorban, ulah aya luhur Quran, muliakeun, ngamuliakeun Quran bakal dimuliakeun ku Allah. Kitu kana kitab-kitab. Sok kadang-kadang namu ka imah hiji jelema sok sedih, aya Quran dihandapkeun rak TV. Aya nu di imahna Quran dihadapkeun rak TV, beres ngaji penting ieu geura wudu, angkat ta Quran pindahkeun ke tempat luhur, nadakeun urang teh ngamuliakeun kalamullah nyaeta kitab suci Al-Qur'anul. Ibu-ibu, bo laju naon deui nu dibaca atuh baca ku urang ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas. Baheula di Yaman aya wabah, aya virus. Kemudian datanglah manusia ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini maaf tunanetra. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tunanetra. Cak bahasa orang mah buta. Laju boga guru Habib Abdurrahman Al-Attas buta, tapi matana ieu buta, mata hatena basirahna beunta, sehingga ngarang kitab Dakwatu Tama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Risalatul Muawana karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Nasaihu Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian ada Busulukil Murid karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Termasuk jelema-jelema urang dinya baheula loba virus loba wabah datang minta wiridan ke Habib Abdullah bin Al-Haddad. Cak Habib Abdullah bin Al-Haddad tulis baca ayat kursi, baca akhir surat Baqarah, baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baca amanna billahi wa bil yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir, baca aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'dzin, baca ya ali ya kabir ya samiu ya basir ya latif ya khabir ya alim ya qadir, baca sampai selesai. Itulah dinamakan ratib Al-Haddad. Urang ge hayang leungit virus, hayang leungit wabah, ulah poho ba'da isya maca ratib Al-Haddad. Lanjut aing ngadengekeun mangeunaheun ieu tinggal unggut-unggutan doang, mata capek hees tinggal ngomong be. Cak ibu-ibu lah tu ajar we ibu dulu tilak unggal poe atuh kadinya nama ngan kitu be aing ngaji di layanan ku hees maka kula na senep sarua bae eta anu geus calangap be ditihang di pojok. Enggak sudah didulukeun isinan batu. Lanjut. Maka di ratib Al-Haddad bacaan dia ya amanal khaifin amin amin mana khaf, ya amanal khaifin sallimna mimma khaf, ya munajjil khaifin najjina mimma khaf, ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin, ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya halim ya khabir. Menta ka Allah batur sieun urang mah ambeh dibere tenang, batur waswas urang mah ambeh dibere tenang, nu mere tenang na Allah penta ka Gusti ulah ditinggalkeun ta bacaan eta. Ibu, bu, supaya mata hati beunta sadar urang lemah, Allah nu gagah. Urang lamun cenah sapoe-sapoe glajada, sapoe-sapoe Shopee, WA, YouTube, Facebook, selfie, Instagram, hate telas kadituna poe, kadituna buta, mata hate buta leuwih bae daripada banta daging nu buta. Buktina ayeuna urang hadirin rahimakumullah, jariah mah poho ka masjid, jariah mah poho ka mushola, jariah mah poho ka pesantren, pesantren, masjid, mushola, tempat ibadah. Lamun urang nenden duit urang dirinya bakal jadi tutulung di akhirat, poho
meuli HP 4 juta wani tapi jariah ka masjid 4 juta can pernah wani. Bener tak? Hei, kadenge jelas. Tuh boga duit ge ngahutang yang boga HP. Padahal mah lamun sekedar dek telepon doang mah HP 200.000 ge cukup. Tapi urang hayang WA-an. Boga grup di WA, teu pararuguh grupna. Keur komen-komen, keur ngobrol-ngobrolna lanjut. Tulisanna lanjut, gambar ngagayot pan sial eta tah. Bener tak? Hei, bo, hei, eta HP 4 juta wani, tapi dia umur geus 50 tahun dia can pernah 1 juta gitu ka masjid jariah. Boro-boro 1 juta ka masjid, maya rajaban ge teu lunas. Aya, nu bener aya. Muan aja lo man. Ya orang ya kabeh. Maka aya sairan dia ya, dengekeun ya. Ieu lain sairan Nisa Sabian lain. Teu nyaang kata budak. Tadi nama bogoana kakulaian kata budak. Aya eta mah Nisa Sabian mah atuh manehna mah nyanyi ieu. Nyanyi. Oh, Allah diturutan. Kieu teh ya. Bari ngising namanya. Eta mah eueuh karamatan eueuh. Ya. Nang aulia Allah dina kitab Nasaihul Ibad aya syairan dia. Ngan sebenarnya mah baharna lain bahar basit lain. Tapi nginahan make bahar basit. Ya man bidun ya mustaghal qad garahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Lagu kibalap baheula kopiah beureum Ki Ahmad mudag-mudag Ratna Mintar sih di halangan deh ku si Karman. Ya man bidun ya mustaghal qad gharahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ya rabbi bil ballu maqam namun kurang ditelak-telak pihartieunana nasihat bagi urang mudah-mudahan urang kabeh kana sehatan amin. Rakyat kana sehatan, pejabat kana sehatan, polisi kana sehatan, amin. Intel ge kana sehatan, amin ya robbal. Ya kami mandek ngaji lain dek nganaon, insyaallah di pengajian mah diraksa ku Allah, amin. Kami mah kumpul ge boga keyakinan Allah bakal ngaraksa lantaran keur nanjeurkeun agama Gusti. Eta sairan teh pihartieuna kieu lamun pake bahasa urang pasir idage euy ganti lembur dage mah di dieu teh apa dage nah di dieu teh dage hasun dage eta boga dulur dapin ngaranna kudu diganti lembur ieu pas di pasar Kemis lembur pangodokan. Laju nyabrang setik lembur ngaranna kobet. Laju lempong di kobet keur itu delan. Karunya ka ibu-ibu ieu lembur. Teh naik mobil di mana? Naik pangodokan terus turun di kobet. Biar kabeh kamu. Ya Allah.
biar tianana yaman bidunya ustagol hejalma anu katungkul kudunyana kodgorohu tulul amal sungguh telah menenggelamkan kepada dirinya tulul amal. Naon tulul amal teh? Hayalan, bayangan, cita-cita nu loba teh. Hayu salat dak aing mah moal waka salat satungtung imah can anggeus mah teh. Hayu ngaji mang, hayu ngaji boro-boro ngaji dak para rusing kebaya imah dak lamun tanah geus laku, lamun imah geus beres, anak geus kajariankeun imah, di harapan jalan geus nyen ruko ke karak ngaji, ke lamun imah, ke lamun ruko, ke lamun anak, ke lamun kabangun ruko, tungtungan ngaji can kaburu, ruko can kaburu, kuburan ti heula kaburu. Ya Allah. Ieu urang kabehan ulah sampai ibu-ibu bapak-bapak kulantaran aya sebuah cita-cita lalu poho akhirat. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, atawa ieu teh urang teu eureun goplah hate poho ka Allah hatta dana minhul ajal, ketika sakarat karak sadar. Begitu di jero kuburan karak sadar, aduh horeng teh salat kos kieu siksana, ulah nyesel di kuburan, ayeuna geura beresan ibadah ka Gusti. Al mautu ya'ti baghtatan, horeng urang bakal maot, laju maot mah ngagetkeun datangna. Heuy ngaji heuy, urang ge bae geus kolot. Heuy hayu salat, ke bae geus kolot, aing mah geus kolot karak bener. Ai sia saha nu ngajamin hirup bakal datang ka kolot. Hewa bae ka santri, giruk bae ka kiai, jauh bae ka masjid, ngomongna ke bae aing geus kolot, sakalian insaf. Bisi can kaburu insaf geus paeh. Bener? Maut mah datang ngagetkeun. Eta kamari pramugari penumpang Sriwijaya, apakah manehna nyangka bakal maut? Teu nyangka. Dia moal naik pesawat lamun hasilna positif, moal naik pesawat lamun hasilna reaktif. Dek naik pesawat mah dites rapid heula 145.000 di bandara. Kuari mah diuk tarang dikitukeun, irung dicolok, ngaranna Sueb. Naon ngaranna? Sueb. Sueb bayarna 250.000. Padahal negara bunghar, negara kaya, Indonesia subur dan makmur, dana kesehatan rakyat jelas aya anggaranana. Atuh kunaon Sueb-sueb acan mah rakyat kudu bayar. Ya Allah, nu dicolok irung urang, anu nyeri urang, anu bayar di mana ge anu bayar anu. Oh berarti osok gitu mah. Ya Allah. Hei, bo, pramugari bebas rapid, bebas corona, penumpang bebas corona, pilot pun non reaktif atau negatif, naik ke kapal, dipanggil heula. Perhatian kepada para penumpang Sriwijaya Air yang akan ngejedur. Ayah tahu akan ngejedur. Kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air, silahkan masuk lewat pintu 5. Jangan belok ke kiri, di kiri ada WC. Naik eta penumpang ngajingjing tas diseret, budak leutik dadah, di video duit loba, oleh-oleh loba, teu nyangka neuk paeh. Heuy, eta nu naik pesawat manehna boga sangkatan teu neuk paeh. Nah, karak diuk teh pramugari. Ladies and gentlemen, duit ladies tinggal sampean. Praga, apabila udara di kabin berkurang, maka akan turun pelampung ke harapan Anda. Celak.
pramugari kikianan teh itu tak pramugari kiki tuanan mana ngomong naon buat tadi ayan rok pendek aya bulana sampai ka bool sia ada pramugari kita budak tekira-kira naik tersangganek para rae sararehat boga duit calager naik pesawat di luhur Kepulauan Seribu deket Pulau Panggang deket Untung Jawa deket Tanjung Kait eta kapal tepugu-pugu turun kaget tante ku lagi kaget lumayan lagi menunggutan pilotna ajur penumpangna ajur pramugari poe ajur pramugari menang sababaraha poe eta nelayan di laut lebah dinya di korehan di luhur laut ngapung pajar ta ubur-ubur horeng susu pramugari susu caplak susu Masya Allah di korehan pentilan ajur, awak ajur, hulu ajur, suku ajur, tersangka bakal pae, al mautu ya'ti baghtatan. Dulur, ka urang ge bisa saja kondisi seperti itu datang. Entah urang keur diuk ngalaketak maut, entah urang keur ngobrol ngalaketak maut, entah urang keur lempang ragak maut. Leuheung lamun urang mautna keur dina ibadah ka Gusti. Indah sekali orang yang ketika sujud kemudian datang malakal maut kermaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih datang maut kelak ditanya di kuburan man rabbuka subhana rabbiyal a'la ka sorga tamu halta pasti ka sorga ya Allah coba lamun keur nyekremot kieu nempo si Andin datang malakal maut Andin plak man rabbuka Andin waman nabiuka si Al cilaka bahaya maut datang na ngagetkeun neng geulis ulah ngomong kieu nanti aja lah aku mau pakai jilbabnya kalau udah tua aing geus kolot mana yang teu ditutupan ge saha nu beukieu justru keur ngorek keur seger tutup aurat ulah ngundang syahwat maka lamun terjadi pemerkosaan ulah nyalakeun batur bongan neng ngumbar aurat betul kan aya nempo eta mah lalaki jeung awe emang pasanganana ulah-ulah haji kudali nempo nu mulus-mulus mah aki-aki geus bongkok ge nempo nu mulus mah peletok lempeng deui batak tutupan aku nggak syar'i dulu sok gitu tuh ngomong nata nanti aja aku nggak syar'i dulu aku masih suka ke Danau Biru sih nanti aja lah kalau udah aku punya anak 3 punya anak 5 geus jore mah geus sanu hayangna no ngomong geus nini ge tetep bae kaluar ti imah mah atuh nu rapih tutupan nini imah sok aya nu ngising ka kebon nini can datang can naon samping geus di dada enak jasa nempona atau orang dosa ongkos umrah henteu Bang tutupan ulang ke karena konsep orang-orang yang memang ingin mendapatkan ridho Allah al-an now you know now yes you rayud yes komen bae netizen bang jadi al-an bahasa Arab bahasa orang nakuari bahasa Inggrisnya now ulah orang tenganan nyanyiakeun waktu ayeuna nu geus kalewat moal balik deui nu can kasorang can puguh kasorang ayeuna bae anu keur dilakonan ye pengkol-pengkolkeun tina goreng supaya bagus tina mengkol supaya lurus moal bisa dan tidak semudah membalikkan telapak tangan kudu boga guru kudu ngaji ngadengekeun nasihat agama
dari ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan ahli hikmah, ahli hikmat, tapi jelema anu deukeut ka Gusti anu rohna geus nyontang muntang-muntayang jeung cumantel ka Allah, di hatena eueuh naon kecuali Allah. Ai urang ye loba dosa di hate pinuh ku dunya ge hayalan hungkul ja kanyataanna mah eueuh. Salat mobil aya di hate horeng teu boga ban-bana acan. Keur salat sawah hektaran aya di hate horeng teh sapetak-petak acan. Keur salat kabeh perhiasan aya di hate padahal teu boga sagram-gram acan. Berarti kan ngahayal urang mah teu boga dunya tapi hate pinuh ku dunya. Tuan Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia dunyana satungtung deuleu tapi eueuh di hate hiji-hiji acan. Begitupun murid-muridnya, begitupun al-akhidina minhu, jelema anu ngalap tina guruna anu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, loba dunyana tapi eueuh di hate tah eta ahli hikmah. Nu kos kitu nu urang kudu dinengekeun nasehatna supaya jadi obat pikeun ibadah ka Gusti Allah. Hei, ieu urang teh termasuk haji budalipan urang mah di hate naon be aya. Keur salat ya Allahu Akbar. Aya suara mobil. Wah, pasir datang. Atuh geunaan keur salat di hate aya pasir. Mengkol kan? Masya Allah. Kata netizen komen mereka. Masya Allah. Ayo suganta sah orang siriri ya teman. Riri paeru saya di dia ya. Ya Allah. Mantapnya kasih ayus itu gitu. Hey. Urang maca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Laju nu hiji deui tah anu tadi teh ahli hikmah anu di hatena geus eueuhna naon kecuali Allah maca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doana sarua bahkan meureun ngeunahan urang make lagu je urang mah hayang kapajah bae. Manehna mah geus tengah hiding lagu tapi di harapan Allah bakal hebatan doa nu dibaca ku beliau daripada ku urang. Kadarna beda sebab rohna beda. Maca Fatihah urang jeung maca Fatihah beliau sarua Fatihahna 7 ayat bahkan boleh jadi pasehatan urang tapi bakal beda nilainya di sisi Allah lantaran rohna beda. Wukuf di padang Arafah urang wukuf jelema-jelema nu deukeut ka Allah para aulia wukuf bakal beda kadar kemabruranana lantaran rohna ge beda. Sabab Rasulullah memiliki roh yang berbeda maka diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, langit ke langit jarakna ratusan tahun, berangkat ba'da isya pulang sameme subuh. Dunia deket sabab manehna deket jeung nu ngabogaan dunya nyaeta Gusti Allah. Atuh aya wali teh apa ibu-ibu nyanda korma jeung jelema diubaran kormana betahan keneh berarti Mekah deket. Urang mah naik sepeda hayang ka solear ngakurkeun bungut. Masya Allah luar biasa ya lamun ieu Indonesia Idol asana ieu ya naik motor capek pegel cangkeng can datang keneh bae naik mobil pegel cangkeng tunduh mata can datang keneh bae bagi beliau atau hayang ka mana diberi ku Allah hiburan karomat datang. Rasul dan Nabi punya mukjizat, para wali punya karomat, para ulama punya maunat. Urang nu teu boga nanaon kudu cinta ka eta jelema ahli-ahli Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang dibere panjang umur, dibere daek ibadah, mang santri urang mudah-mudahan dibere ilmu manfaat, ilmu anu bisa ngadungikeun urang ka Gusti Allah, ilmu anu bisa jadi tatalang diri urang keluarga jeung seluruh dulur-dulur yang mudah-mudahan wangian ieu pangaosan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, sakiwenya kurang lebihnya nyunkeun dihampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.